paguyuban Calung Sumedang. Mantap lah. Siga nu hararaus kitu atuh teh. Hayang cai hayang ngaleut. Kon baca cai kali kon. Baca ieu karunya hararauseun kieu. Monya aduh. Duh, ayo mana siga nu mau cai ge mana si kos nyeri cangkeng mana mana. Ripu. Dah. Hari ngaleut tuh cai. Ieu tah barudak ieu. Nah, ieu ame longsor ti korok. Hah? Naon ai mah? Yang kieu rek dibikeunnan teh mau waca. Bagikeun. Sabab lamun ieu urang riang-riung teu aya TGM, teu puas, teu ieu, teu pas. Sabab TGM mah di mana aya ruang riung, TGM pasti ningrung. Ya, Ije ewang. Ulah sok dikomersilkeun. Apaan urang teh keur haus lamun aya TGM. Marah wae ah. Cai minum eut bisi haus sok kalaleut. Tah ieu eutna ulah hilap TGM. Akieu meureun di mana-mana urang keur haus, keur butuh tong hilap minum TGM. Ke ruang riung we lah. Pokoknya mun urang ruang Ruang riung riung we. TGM pasti nimrung. Oh gitu, sae. Lain karena lu air mineral. Pokoknya pokoknya cai ieu mah bermanfaat pisan. Karena titinggalan, karena soca batak begras. Kanu rambut batak galing. Kanu cangkeng. Nya, cek abdi ge. Ya, bener. Hah? Acan digulaan, ke digodog-golan teh digulaan atau kopi. Lain teu ngartieun. Marukan mah cai limun. Bener hebat. Ngabodor puguh deui. Tah ieu jadi ieu matak hebat lah tingalian matak bengras. Sagala bakal kalaksanakeun ieu mah. Tah, karunya tukang kenang haus. Tah tukang kenang. Ya cai ieu mah lamun boga hutang mah tak poho heuh. Jeung anu jomblo bakal pararayu we geus nginum ieu mah. Ka pamajikannya bisa poho ku ieu mah. Sok. Keula urang aneh. Kumaha? Heup. Oke heup. Aneh mah. Kumaha aneh kumaha? Ieu kakara datang nginum bae. Haus makan we. Lain pasti mah. Apaan tadi mah urang teh kalimahan, lain namahan ieu ge penek. Bae. Ye. Kurang jangkung. Ya. Kadi geura. Sok tanya. Ari ngarusupakan ti rumah penek kudu atoh. Atoh nanon panu sebit minimalisnya. Minimalis mah maraha. Imah minimalis alus. Bonsai gitu kene. Tapi dipikir-pikir anu kieu penek mah asa goreng. Alus ame teu loba ting memakan lahan. Lain karena Pan urang ge kajen imah sakieu ge pan asupen leutik mah. tapi teh anu Hebat. Bagus. Paguyuban Calung Sumedang ya. paguyuban. Ketuana. Bapak ketuana saya. Bapak pimpin. Oh iya. Kasepuan dia. Nepangkeun Pak. Kapayeun Pak Ji. Nepangkeun. Abdi host. Host Pak. Sedangkan host. Inya hus. Eta host atuh teh. Iya host. His. Bade teh. Sekedap. Bade tuh maros lah ya ka Bapak Ketua. Dupi jenengan teh saha Pak? Anu ayeuna anu kapungkur itu. Ya kira-kira anu matak jadi duit. Nu matak jadi piduit teh Pak. Ai saur pun aki mah, pun biang, pun bapak. Nami sim kuring teh pun Muhammad Juyama. Gayanya Mohon linggih si manten Pak. abdi mah caket di Tatar Paliwetan di Kecamatan Jatinunggal. Nah. Tungtung Sumedang. Caket. Majarkeun teh caket cenah. Tah terus Kieu Pak Jayaman bade tumaros. Ieu paguyuban Calung teh kita ngadeg tos sabaraha lami. Alhamdulillah numutkeun kapungkur sim kuring aya 4 jalmi di antawisna painten sim kuring, panginten lajeng Pak Ujang Amor, anu janten koordinator Ieu Calung SMTP. Ujang apa? Duka tadi teh da anjeunna teh di dieu ditugaskeun salaku koordinator Calung SMTP. Aya bagelan rupina mah. Mohon. Lajeng Pak Ade Rohana. Kapungkur nalika janten kasih. Laras. Oh, Bayana janten camat pemulihan. Gitu. Di tahun 2016 Kang Ekon. Ye lami geuning. Tos.
Terus hampir 8 tahun. Saya genep belas, ada 25. Aya 25. Hampir 8-nya. baik. Tuh, Alhamdulillah. ini pakai kalkulator 8 tahun. Nah gitu. Iya Pak, abdi bade naros deui. Mohon, Pak. mohon. Paguyuban calungnya. Bener paguyuban calung mah calung di mana-mana Leres, benernya. mohon, Di mana-mana. leres pisan. Nah, ieu nyinuk ka paguyuban calung Sumedang. Mohon. Ieu mah bener kesan-kesana paling anu berkesan di paguyuban calung naon apa Kak? Nu paling Di berkesan. antawisna panginten ieu mah hatur uninga nya ngarupikeun bewara kalasan kan paguyuban seni calung Sumedang teh kedah gaduh ciri. Ayeuna teh alhamdulillah hasil rembugan sadayana janten paguyuban seni calung Sekar Hanjuang Midang. Oh, aya namian Sekar Hanjuang Midang. Iya ari ieu ciri-ciri khasna teh naon? Ciri khasna paguyu naon kesan-kesan anu paling enak we lah. Nu paling dipika imut ku Bapak salabeu. Alhamdulillah kumargi sim kuring teh gaduh moto ulah reureuh ku eueuh, ulah hees ku hese, janten salamina enjoy wae. Enjoy selalu ku kebersamaan anak benernya. Gitu. Sanes ku botram na sanes. Sanes, terutama orientasi teh nanjeurkeun khususna seni tradisi calung. Eta. Alhamdulillah kan anunya aya wadah. Sumedang teh aya wadah. Sa Kabupaten Sumedang teh aya 20 genep kecamatan. Sa kecamatan coba hiji. Sa kecamatan rupi-rupi aya nu 20. Palihan mah Cimanggung mah sauna teh ngopi kota aya 30 langkung. Duh, wallah. Aya 30. Alhamdulillah Pak di Cimalaka mah. Tapi lamun usul kitu beureunya kon lamun lobaan kitu mah beureu kacita mun rapat teh ngariung beureunya. Alhamdulillah. Gon ngabayangkeun lamun rapat ieu lamun nangap paguyuban ditanggap we rek hajat rek nangap paguyuban calung kumaha marabanana teh. Nya marabannya biasa. Lieur. Tinggal ngawurkeun we. Kumaha tah ieu Bapak non sekjen ieu nya. Pak Sekjen Sekretaris Sekretaris Jenderal. Demete seueur di mana-mananya. Ya. Paguyu guru-guru calung di Kabupaten Sumedang. Tapi di urang paguyuban seni calung Sumedang lamun ngariung teh eta deui. Oh. Sing atuh tong acara dog wae di ditu. Lain kendala pen Pak. Naon? Pan menurut lebih mah teu kajangkau teh ya. Panginten ieu mah. Lain apan beureun piraku teu nonton, teu maca YouTube teu naon sebagainya. Pan di Kabupaten Sibantang teh aya paguyuban calung Sumedang. Cik atuh ari sok nyaralung mah sok merapat. Rojong ku sarerea. Rojong ku sarerea dari moanya ku urang India atau ku urang Amerika, ku urang Sumedang atuh. Patong ngagebrik aing reuwas Oh iya mah kuduna gitu nya. Lain-lain naon ieu mah. Yuk urang saserengan ngamumule seni calung. Manawi mah Pak ye. Aya pesan-pesan sugan kanggo pemerintahan daerah. Kanggo Sumedang, kanggo khususna seni calung. Kumaha tah Nah, ari Manawi? pesan mah meureun kieu ti sim kuring saparakan samanya. Da upami ayeuna paguyuban seni calung ngadag we nyalira tanpa ada dukungan rojongan ti pihak pemerintah moal aya kamajuan. Moal bener laras Pak, laras hebat. Nu matak anu mawi. Hulu botak awi. Hayu aya namanya. Abdi haus ya hoyong teh Jadi meureun aya nama da hayu urang sasarangan da urang tetos kieu meureunnya. Tingali we ayeuna sok ku tuh tingali. Oh betul Pak, ya pageuh Pak. Jeung ditamuka ini keur ngomong. Hai Pak, pajak hari sukan uing masih kena ngarora paguyuban teh. Gening metik kungkul. Metik bener. Lama imane metik pemotor teh. Apa abo huntuan itu. Iya. Bener. Sia ko sarua maneh ge sarua. Kieu kon kieu geura nya. Sanajan metik lamun teu ku urang dimimitian rek usaha deui. Bener. Apaan tadi ge kitu nya? Nya Sok ayeuna mayu meureun urang teh ka para pemuda. Poho acan dibuka. acan pupuhu urang. Pupuhu anu di kabupaten, pupuhu anu di kacamatan. Yuk urang dukung apaan urang teh aya launching. Tah, cek Pak Ketua gitu. Singkatan eta Pak. Singkatan semula SD sekolah dasar. Oh gitu. SMP sekolah menengah atas. SPBS. Oh singkatan kebanyakan. Mimit rek ngabodor ya. Sumedang puseur budaya Sunda. Tah di antarana pan kikian teh urang teh ngomong mulai seni Sunda. Hebat Pak. Mangkaning terus terang ieu mah tapi kajeun. Kenapa?
tong ka ngambek ka abdi Pak. Apa ulah bari jeung ngagasting Pak. Tenang Pak. Tadi ge aya istilah non ulah leureuh ku eueuh Eueuh. ulah hees Hees. ku ese teu aya naon ge insyaallah paguyuman calung Kabupaten Mesa sok jadi rek ngayakeun anu jadi rek ngayakeun anu jadi ya. Namun kegiatan teh aya anggaran jadi mah. Jadi wae. Jadinya. Jadi wae. Hebat. Ai eta mode konsumsi ti mana eta? Papatungan. Oh. Ya, uing sok nitah ge. Nya, paketua, pakudo mawa kejo sangu mawa. Mawanya. Ibu Aisyah ti Jati Gede mawa belum naon saktak sagala. Sagala wae. Si Ujang tu tukang kenang kita mawa buah-buahan mawa. Itu Sadaya siapa? guyub. Paguyuban mah anu berat tulis. Jadi wae kumaha Oh, bener. tanpa aya biaya sedikit pun tapi ari kelas saralido. Alhamdulillah. Hebat. Tepuk tangan Mun aya di Umadi ondang abdinya, abdi hayang botram abdi. Sap insyaallah. Nya matak cek abdi ge tadinya cek simkuring lain abdi salah. Siu hayu urang babarengan ngamumule seni calung khususna da kulantaran tos aya wadah. Lara. Biasa pebeulian. Saya wadah. Nah, pan ku SMTV ayeuna di wadahan deui. nya ayeuna di wadahan ku SMTV. Bener. Oh, Kodenya. lain, aya nginum. Oh. Pada nginum masih teh ka. Ya masih aya TGM. Pangmukakeun kon. Orang mun meser cai TGM. Gua kumaneh. Aing teh host. Hai host mah ti tahun. Ti tahun pamain. Sok buru host. Bus. Hah? SMTV teh SS pisan. Ku apukah SMTV tah kahayang urang ngajak umajak ka para seniman calung sa Kabupaten Sumedang pasti meureun apaleun. Ngan rugi. Ka buah dua jeung kecongleang mah ka uing teu eueuh. Aca, tenang Pak, merayap. Kahalangan ku gurung Tampomas Pak. Urang urung deui. Padat merayap. Kayaknya moal, kayak bakal kajangkau. Naon? Oh streaming. Kita streaming. Oh geus Anu mau. macam-macam Iming mah anu Apa Pak Iming sih teh? Hah? Pak Iming. Apa iming? Lain kayak ngomong-ngomong Sak. Jen, geus tong ngecebrek aing mah. Katanya ya, karena umajak heula ka grup calung anu hoyong tampil di dieu di SMTV. Sok daftar we lah ka SMTV. Pak Ujang Amor. Koordinator. Heeh, ka koordinator. Gratis ka ya, SMTV, gratisnya. gratis, semoga tidak pungut biaya, malah diberi TGM. Tuh, malah aya konsumsi. Kira ngomong-ngomong aing ya jelema ya saya. Aduh aing. Cek urang mah geus cicing geus aduh aing mah. Geus cicing tong naik ka panggung geus kieu mah. Itu ulah naik ka panggung. Aing geus tanggaleuh geus lumek. Geus kon karunya geus. Pada ompong meureun. Heeh. Aing teh kitu nanya, urang teh sanajan geus umuran. Pada semangat mah kudu 45 lah. Heeh. Semangat 45. Semangat kene Bapak. Daripada budak ngora. Di dia semangat. Di bumi semangat. Semangat. Kan uing nu teu semangat mah. Oh, bener. Ku Kan TPN uing- mah semangat. Kan uing nu teu semangat mah. No ulah sok mawa semangat di imah. Pokok no. dah. Ulah loba heureuy, urang ulah ieu. Aya kene lagu, Pak. Mangga sok kalajengkeun di lagu lah. Awas teh TGM-nya. Kayak abdi ka dieu nya. Siap. Mang Okai, Mang Ju ya, Mang Ece, Wawan, oge Mang Ujang. Pan masih kena aya lagu hiji di urang teh. Urang haturkeun dina lagu nu geuning teh. Hiji catatan. Mangga ka ieu binatang tamu. Bintang tamu ira digantina. Cerita orang
sanyo